Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya. Tepang deui sareng tata dan nami harja anu baris ngadugikeun carios judulna Bongan Teh Menta Idin karya Ki Umbara. Mangga wilujeng ngadangukeun. Nukung sini ngalmah kabeh oge teu aya nu teu ngarasa aneh kana kapinteran Kisawal ngalalauk di leuwih. Manehna mah tara make sirip tara make heurap, tapi cukup ku leungeunna bae. Unggal teu nulilana ukur sesekonan, ana timbul deui kana beungeut cai teh tang tu sunggut nangegel, leungeun duanana ranggem ku lauk satampah-satampah. Unggal balik tas mandi ti leuwih pasti manehna mah ngajingjing ti iran lauk. Basa ditanya sugan boga jampena, jawabna teh, "Teu gaduh jampena mah ngan kungsi ngimpi tepang jeung jenatna bapa." Dan paleungeun duanana kupi ambekna di jampean. Ti harita mun teu leum di leuwih teh kumaha lauk-lauk teh bet nyalampurkeun jeung lalindek bangun harayangeun ditewak. Mun aya menak ti dayeuh nu ngadongdon ka desana, biasa pisan manehna mah sok dipeto ku bapa kuwu ngalalauk ka leuwih, boh pikeun nyuguhanana, boh pikeun mahananana. Ngalalauk di leuwih teh manehna mah kaos nyokot tina karamba beunang didaguan ku katel nyengsreng. Pikeun ngadapakahan anak pamajikanna oge, Kisawal mah cukup ku hasil ti leuwih bae. Pokna teh satungtung walungan jeung leuwih kihiang carian keneh mah kuring moal indit balilahan ti lembur da moal kalaparan. Ngomongna kitu teh basa ku tetangga diajak usaha ka Jakarta. Ari lucuna sakitu pinter ngalalauk teh ngadaharna mah tara. Sakalian kapaksa oge lantaran teu aya asin, make utah uger sagala. Bejana kituna teh ngalah ka bapana. Bapana oge jenatna teu beukieun lauk cai, resep ngalakna wungkul. Malah maotna oge teu teuleum alatan keur ngalalauk. Hiji mangsa baheula leuwih kihiang nu kakoncara panonoban lauk, turug-turug dipelakan deh ku bapa kuwu. Geus 3 bulan diceungceum pundayeun menak-menak ti dayeuh. Berang peuting dijaraga ku puraga desa bisi aya nu maling. Mun aya nu maling teh moal hanteu baris kacing cirihi ku menak, anu teh mahna bapa kuwu baris menang bebendu. Malah teu mustahil baris dilepas oge tina kakuwanana, malu menak baheula, menak murba. Beuki deukeut kana waktuna dipundai, perjagaan beuki ditohagaan. Malah peuting masa kuriling bungking leuwih teh sasat di pager bitis. Bisa minggueun deui kana darna di desa geus paciweuh. Nu sarugih di pentaan duit jeung domba, nu carukup di pentaan beas jeung hayam, nu teu baroga di pentaan endog jeung suluh. Bibi ketib anu dikudukeun sadia peuyeum ketan lain bae pikeun nyuguhan sabrakeun, tapi pikeun candakeunana menak-menak deui. Bibi ngabihi kudu sadia papais koci eusi kukumbu, sarua pikeun nyuguhan jeung candakeunana ka dayeuh. Ya kitu deui nyi pangkat nu sajen-sajenna geus dibaragi tugas sewang-sewangan, aya nu kudu ngopak, ngaranginang, ngawajid jeung ngajawadah. Cau peuyeumeun geus ngarungrung sababaraha turuy. Bisi di leuwih kacing cirihi lauk nu keleden teu aya, pikeun perjagaan bapa juru tulis geus nyengceum kancra sagede-gede orok dina karamba aya seketna. Ulah ngirakeun, ceuk bapa kuwu pok deui ka bawahanana. Mun engke kawiwirangan Arandika ulah sambat kaniaya. Rahayat nu kapepancenan ti pisa minggueun keneh geus teu meunang migawe pagawean sejen, kudu junun ngome jalan bae. Kacaritakeun geus nepi kana poeanderna. Paratag di sisi leuwih dihias ku kertas minyak warna-warni, tinggulan dong katebak angin. Tihang-tihangna dihias ku daun caringin jeung janur dipelengkung-pelengkungkeun. Handapna di amparan alketip, sisi tukangna dikeput ku kasang jinem ngarah teu angin. Kursi jeung meja-meja geus ditata, teubina jeung dinu karyaan. Gigireunana tempat asak-asak jeung tempat meuleum sate. Pamuleumanana mani ngajajar ngarah teu kaboler ku nu taruang. Di tengah leuwih ngahaja nyieun papanggungan, tempat gamelan jeung sadiaan para menak nu ngresakeun nyirip atawa ngaheurap bari embung ancrug ka leuwih. Boh ngahiasna, boh ngaturna persiapan-persiapan dibantu ku priyayi istri pamaget ti onder atawa kacamatan. Diluluguan ku bendara camat ku anjeun, da bisi nguciwakeun menak-menak ti dayeuh. Mangkaning cenah pangawulaan sagarwa putra oge bakal ngresakeun ngaluuhan. Isuk-isuk pisan bendara camat diiring ku bapa kuwu mariksa leuwih, bisi aya tanda-tanda urut maling. Kabeneran teu aya.
pikeun ngayakinkeun yen leuwih teh nya rea laukna. Bendara camat miwarang ngaheurap ka saasa urang rahayat 2-3 kali ngarungkup. Nya bae unggal ngarungkup mani ngaburayot bae heurap teh ku lauk satampah-satampah. Geus tetela kitu mah laukna dilepaskeun deui da eta mah sakadar ngayakinkeun rea henteu bae. Nyata bawa ningkus cieun nguciwakeun ka menak-menak ti dayeuh. Wangirakeun kaosna mah nyawu, saurna bapakku. Mugi-mugi bae nun, 2 dacin di pelakaran mah ku abdi gamparan teh. Di isu-isu keneh gamelan geus nang-neng tatalu. Kadaharan bimiti diakutan ti pakuwon ka sisi leuwi. Cau raja jeung cau Ambon segede-gede leungeun orok dibawana jeung turuyanana ka sisi leuwi. Sate nu geus ditiiran ti peuting mula teuing sabaraha tolombong. Tacan ping-ping-pingna anu digantung-gantungkeun mani rantuy. Gule jeung sambal goreng tinggal ngahaneut-haneutkeun. Opak jeung ranginang sababaraha jemblung kerupuk. Da mani ngahunyud atuh kadaharan teh. Istri-istri priyayi di kacamatan pak-pikpek natakeun kadaharan dina meja-meja. Rahayat jeung palika-palika tinu deukeut tinu jauh merul minuhan sakuriling leuwi. Saheurapna sasiribna, saayakanana sasairna, sajaringna sasusugna. Pukul 8 brul rombongan bendara wadana ti distrik Sarumping. Kabeh saputra garwana. Atuh da mundae teh keur menak-menak harita mah sarua jeung ngadon curak-curak di desa. Gamelan dikebojirokeun. Gerahayat surak ambal-ambalan minangka panghormat ka rombongan para menak jeung priyayi anu sarumping ti kabupaten. Rombongan disesepuhan ku Bendara Patih jeung Geureha. Ti jalan ka sisi leuwi, Bendara Patih jeung Geurehana ditarandu ku rahayat. Pangawulaan mah teu ngeuresakeun ngarawuhan. Bendara Patih maparin isyarat ke Bendara Wadana sangkan mundai di mimitian. Bendara Wadana ngiceupan ke Bendara Camat. Gerowok Bendara Camat ngagerowok make corong. Rengekeun ku sarerea, mundai rek di mimitian, ingetkeun. Kahiji, sing saha nu meunang lauk gedena leuwih ti 4 ramo, kudu dipasrahkeun ka desa. Lian ti eta mah sakumahareana oge milik anu ngalana. Kadua, anu heurepna geledhe turut sararang nepi ka teu nyangsang lauk lembut, hasilna mertelon. 2 bagian pikeun desa, sabagian pikeun nu ngalana. Katilu, palika-palika anu bari sateuleum, kudu ngagebah lauk tinu jero jeung tina angrong-angrong sangka nyedek ka palebah panggung. Rak geura mimitian. Reng gamelan ger sarurak mani eundeur. Brasbrus rahayat papaheula tarurun ka leuwi bari teu eureun-eureun areak-eakan. Para menak saputra garwa carurak curak barang tuang di paratag. Sawareh aya nu nyirip jeung ngaheurap ti luhur papanggungan. Malah rea nu alantrup ge campur jeung rahayat rea. Nya kitu deui para nyaina. Rea nu kekecebekan bari pating cerewet, ngundangan nu ngahareurap atawa nu nyaririb, ngundangan lauk-lauk nu geledhe na tangtu. Mun aya nu teu meunang lauk gede ger sarurak, lung lauk nu dialungkeun kalebah menak di darat. Beuki beurang beuki rame. Lauk-lauk geus mimiti mabok. Nu surak teu eureun-eureun, ger digirang, ger dihilir, ger di tengah. Surak ketanda meunang lauk gede. Bubuk 2 nu sagede-gede tangkal kalapa nu dipasang di girangeun leuwi geus sababaraha kali dijait. Pinuh deui ku lauk. Menak-menak katinggal gelumbira pisan. Komo putra-putrana mah ting cakakak ting jerewet bari teu areuneun-eureun barang tuang. Bendara Camat ngaharewas ka bapakku. Aneh hu. Kamana ari nu geledena lauk teh? Pecan bedang hiji acan. Anu geus berenang mah paling gede oge ngan ukur satampah. Anu mawi abdi gambaran ngahanang bae oge nyata hemeng. Padahal cai parantos sakitu kiruna nanging lauk nu arageungna teh can aya nu kenging. Kaharti nu matak Bendara Camat mariksakeun nu geledena kamarana teh. Da anjeunna nyaksian inya basa bapakku melakeun kancra sagede-gede pingping aya ratusna. Pendana disaurku pangawulaan Patih. Cek upas kawadanan ka Bendara Camat popoyong kodan bari teu tinggal sembah. Dreg-deg Bendara Camat lumpat nemonan panyaur. Umayu Camat, leuwih eueuh laukan make hayang dirawuhan ku pangawulaan. Saur Bendara Patih teu ngaliek-liek acan. Bendara Camat treup keuneuk rai pias bawaning ku isin. Sadaya-daya nyembahkeun bebendu. Tembalna bari acong-acongan nyembah. Bendara Wadana mureleng kanu keur kokompodan teh sika ucing rek nubruk beurit. Saurna morongos. Calukan kuuna.
Bapak kuwu kaos nu terus rasa diubek di teangan teh weleh teka panggih. Horeng ke nyusulan jeung mapadonan Kisura pali kata ketelem. Sangkan turun ngagebah lauk tinu jero jeung tina anggrong-anggrong. Nu mata Kisura teu milu rame-rame mundai cenah kabeneran keur teu ngararinah awak. Tapi kulantaran bapak kuwu dikeukehan nya manehna maksakeun. Kucubar, lep Kisura teulem. Bendara Patih jeung Bendara Wadana neuteup anteng kana palbah urut lepna Kisura teulem. 1 menit, 2 menit, berak-bek. Pucung heuleungeun Kisura duanana kaluhur ngegeuweuk kancra sagede orok. Ger surak mani ayeuh-ayeuhan. Tuluy ngojay nyamperkeun ka palbah Bendara Patih. Lauk disanggakeun. Bendara Patih nya kakak bangun kumbira pisan. Pameun teu Bendara Camat beureum deui asa kaubaran. Oh arageungna mah lauk teh nyocok dina anggrong Gusti, omong Kisura haheho capeun. Bah sina kalaluar, saur Bendara Wadana marah mai. Soloyong Kisura ngojay kana urut teuleumna tadi, lep deui teuleum. Berak-bek. Cung leungeun duanana ngacungkeun tawe sagede hihit, ger surak. Sanggeus lauk aya nu nampanan, lep deui. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Kisura tacan aya tanda-tanda rek timbul. Nu naringal mimiti silih pelong jeung pada baturna. Bendara Patih jeung Bendara Wadana ngarandeg tina panglinggihanana. Socana mureleng teu ngiceup-ngiceup. Bapak kuwu geus elek kesekeng kawas anjing tutung buntut. 10 menit, saparapat jam, sajam. Nu teuleum teh tacan keneh timbul. Palika-palika anu kasebut tara keteuleum teu ngantian diparentah deui jlang-jlang tareuleum. Ngendek sajongjongan nu tareuleum geus tarimbul deui bari ngarereyang mayit Kisura. Jelema-jelema jadi guyur ibur, mundai anu tadi pinuh ku kagumbiraan ditutup ku kasedihan nu pohara. Bendara Patih jeung Bendara Wadana saponggawana marulihna kalayan manah anu ngungun. Peuting isukna mulih tas tahlil karek ge pakuwu cucul-cucul. Di luar aya nu pupuntenan. Sanggeus dirampeskeun bray panto disurungkeun ti luar. Sakedapan bapak kuwu olohok. Panon molotot sungut calangap. Tuluy undur-unduran. Ningal nu daratang marakesing sarua hideung narangtung dina panto. Nu saurang nu dihareup bisa lempang pasmen bedegul jangkung gede rupana pikasieun. Ari nu tukang ngeunana Kisura nu bietas ditahlilkeun. Bapak kuwu ngawani-wanikeun maneh ngabrek nanya, tapi dipihlaan manten kudu make solempang. Kaula gulang-gulang utusan Demang Puseuran. Puseuran teh tabet angker di dinya aya situ hiang. Ti eta situ cenah aya pangparata nu terus ka leuwih ki hiang. Da gulang-gulang neruskeun ngomong. Kaula diutus ku Demang ngabejaan ka Andika. Yen kajadian kamari di leuwih teh lantaran kebedegongan Andika. Abong-abong Andika keur kawasa nepi ka poho kana bebeneran. Da bener nama Andika teh kudu menta idin heula kanu ngageugeuh di Puseuran. Lantaran lauk nu galedai di leuwih ki hiang teh kabeh kalanganana putri Demang Puseuran. Di ayeuna eta lauk-lauk teh moal dikencarkeun deui. Rek sina ngumpul di situ bae. Lauk pelak Andika oge dirampas ku Nyi Putri. Ieu Kisura nu geus dadaekanan jeung pupujian nepi ka wani newak sadua-dua. Ku kersana Demang moal dipulangkeun deui ka lemburna. Tapi rek dicieun pangangon eta lauk-lauk teh. Omat, ulah aya nu wani kana eta kalanganan. Jeung dari daharna oge matak maot. Tacan ge bapak kuwu inget nya tina kagetna. Tamu teh geus ting laleos ninggalkeun. Nya bae basa isukna bapak kuwu jeung pangkat-pangkat lian naringal ka situ ki hiang di Puseuran. Nu tadina tara katinggal aya laukan teh, ayeuna mah manting gudibeg sagede-gede anggel. Kancra rereana mah saterusna eta lauk-lauk teh teu aya deui nu ngala, da sieun maot teh dianggap lauk siluman. Tah Kisawal teh anak Kisura. Cak duwi ka dieu baraja, hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan miharja pamit, permios.